Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Upami aki nyebat sampurasun taratari. Sampurasun taraki mengawal nabe rampes leuwih bedas ti assalamualaikum. Kududa sabalikna sampurasun rampes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabab salam Sunda salam anu pang sopan-sopan hampura isun can ge pangigeus yang tadi hampuran itu adalah sampurasun sampura isun hampura hapunten abdi pangarsa upami aya kalepatan rampes ai rampes teh dina buku kitab kandaga kitab Sunda nyaeta siksa kanda angkarsian disebutna amin dina Arab ngiringan sampurasun rampes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga abdi ngadoakeun supaya selamat barokah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarupina kitu ayeuna urang uihkeun deui tos lah formalitas nganhunkeun ngawilujengkeun segala mah eta mah nyangkolong waktos da tadi ge atosnya urang kana pokok we ismi akan menggelar yaitu akulturasi budaya Islam terhadap Sunda. Naon saya pangna apa sebabnya kok budaya Sunda diislami? Tadi oke sama profesor disebutkan kalau mau mengetahui falasifah Islam ada dalam tadi lagu pembukaan tapi disunahkan pun ampun kasang ruhun sembah puji gungsi ingsun muga-muga kabatari nu ngayugan sumedang ingsun mugi jembar pangampura kidung kan ditungtungan amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan. Henteu mungkin lamun teu aya pangaruh Islam jeung lamun eta rumpaka henteu cocok jeung Islam. Tidak mungkin akan diamini kalau lagu itu tidak mengajak dan berdasarkan kepada kitabullah. Lalu kapankah Islam masuknya ke Indonesia? Baca buku sejarah, Islam dibawakan oleh pedagang-pedagang Gujarat pada tahun 1800 atau 1600 atau 1700 sekian. Jangan. Atumun kitu mah Islam teh dipake damangkeun dagang. Sok belian ieu asupkeun Islam atau Islam didagangkeun dipake keuntungan orang Gujarat. Tidak mungkin begitu. Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja si Jaya Bupati adalah satu-satunya raja yang dimuliakan oleh kurang-kurangnya 4 agama besar di dunia. Tidak ada satu raja yang demikian. Permaisuri pertama Nyimas Kentring Manik Mayang Sunda. Beliau adalah putri yang beragama Jati Sunda. Inten Dewata Ambedkasih beragama Buddha, sehingga tadi orang Sunda yang beragama Jati Sunda yang sekarang menamakan dirinya Sunda Wiwitan, Prabu Siliwangi adalah tokoh kami, istrinya Kentring Manik Mayang Sunda. Orang Buddha enggak, beliau juga adalah pemimpin kami, istrinya Putri Ambedkasih. Saur Hindu, orang Bali mah nyieun kehormatan ka Prabu Siliwangi membuat suatu pura di Gunung Salak. Orang Bali mendirikan suatu pura menghormat kepada Prabu Siliwangi karena istrinya Ambedkasih adalah Hindu. Sedangkan Jawa Barat, Sunda, bahwa Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati adalah tokoh Islam. Padahal anjeunna teh cucu siapa? Dari putra Subang Larang, putra Imam Kuro, guru Islam pertama di Karawang. Makanya Aki marah tadi pagi. Ada yang memuat gambar
Putri Subang Larang dengan pakaian pakai kemben, rambut terumbai, bibirnya bagus sehingga sangat seksi. Tidak mungkin Putri Subang Larang, putri Imam Kuro, guru Islam, memperlihatkan auratnya yang demikian. Dan tidak mungkin Sri Baduga Maharoja menikahi Putri Subang Larang kalau oleh ayahnya tidak diusulkan baca 2 kalimat syahadat, sehingga para putranya semua menjadi Islam. Kian Santang, Walang Sungsang, Rara Santang yang menjadi Syekh Muadim ditikah oleh saudagar Mesir, mempunyai putra, Sri-nya itu putra Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Itu pengaruh Islam kepada budaya Sunda. Di mana saja pengaruh Islam terhadap Sunda, di mana yang baik-baiknya, dan tidak perlu susah parah. Agama Islam tidak memerlukan tenaga kekuatan yang besar untuk mengislamkan orang Sunda. Turunlah Wali Sanga. Wali Sanga itu 9 wali yang menyebarkan agama Islam atas nama Rasulullah SAW dan guru-guru besarnya di sana. Wali Sanga 8 ada di luar Sunda, di Sunda mah cukup hiji. Sunan Gunung Jati, datang susah. Orang Sunda mah geus Islami, memeh Islam data. Tidak susah orang Sunda. Pengaruh Islam kepada Sunda tidak terlalu banyak, karena budaya Islam sudah berada di jiwa Sunda sebelum Islam datang. Jiwa Islami, ingat ya, jiwa Islami sudah berada dalam jiwa orang Sunda sebelum Islam agama masuk ke Tatar Sunda. Cirinya apa? Wangsa Sunda mah cadu ngajajah, pantrang dijajah. Wangsa Sunda hirupna agraris. Orang agraris itu sugih mukti gemah di pahlok Cinawi. Non agraris seperti di barat, agamanya rendah, teknologinya tinggi. Kalau campuran, Indonesia mah campuran, agraris nanti maju, teknologi nanti tinggalin, korupsi nama habu. Itu ayah di Sunda. Wangsa Sunda resep karena gotong royong, sabilulungan, rambati rata, babarengan, bongkok naronyok. Itu orang Sunda. Wangsa Sunda tepati muhib karena politik, karena ciut. Matak tadi dia dipanggil, saha sok tokoh Sunda politik, nu ngajawab. Da urang mah teu ambisi, teu emosi, geus sagala aya di dieu mimitina gitu. Ayeuna geus dijejek-jejek teuing mah sireum ngapae gitu. Bang. Nginjek-injek teuing mah sireum ngapae. Jeung nyocok, sadi injek nyocoknya henteu. Wangsa Sunda mah someah kasemah. Saha wae anu datang ka dieu mangga diwilujengkeun, dimanggakeun, dina parasmanan mangga. Urang batu mah dimangga teh dihareup, jadi urang mah yang geus curup we. Ayeuna mah teu kudu. Lain teu kudu someah kasemah, tapi orang Sunda mangga Pak kapayun sok. Urang mah da budaya tukang beca. Datang ka masjid Pak kapayun cicing we ditarukang. Padahal Rasulullah geus nyayakeun saha anu di saf pertama, saf kadua, saf katilu inu panggilanna boga pahala. Ai urang mah mangga we ti payun anu nyempot di tukang. Salah atuh. Eus ieu saf pertama. Orang Sunda kudu panghareupna, kudu mimpin, kudu nyontohan. Someah kasemah ulah ditinggalkeun, tapi urang tetep kudu boga harga diri. Aya salapan kagenep wangsa Sunda mah resep ngeledan utanama kawargalian dina hal-hal copel anu teu patali jeung harga diri. Lamun jeung harga diri kehilangan esa hilang dua terbilang. Sunda wangsa Sunda muhit cara hirup nu praktis jeung basajan. Urang mah nu gampang-gampang we, nu basajan we sederhana. Jeung ngaheulakeun kabutuh batan kahayang.
Ari hayang mah, yo hayang itu, hayang ieu, tapi dah teu perlu bade rehat sakedatnya urang ngupingkeun azan.